Corona jadi catur balarea, jadi kacapangan di mana-mana, teu di kampung, teu di kota, teu nu kolot, teu nu ngora, kabeh ngomongkeun corona. Corona gumelar di negeri Cina, kiwari sumebar ka sakuliah dunia, mawa keung jeung sangsara. Unggal poe korban beuki nambahan kaasup dokter jeung tanaga kesehatan. Pamarentah bingung guling gasahan. Para ahli masih mikir kumaha carana nambaan ieu virus emang kasebelan. Corona geus ngorbankeun ribuan nyawa, jeung papada jalma jadi saling curiga. Nu gawe jeung nu usaha pada ngarasula, sepi order, sepi laba. Malahan ibadah jamaah geus teu bisa laluasa. Dulur salaku umat anu boga iman, urang yakin kejadian ieu lain ukur kabeneran, komo dianggap heureuyan. Sadaya tangtos papasten pangeran, bisa jadi ieu ujian atawa teguran ka urang nu kadang keluar tina aturan. Hei anjeun virus nu ribuan kali leuwih lembut tibatan si kisah sawi. Geus cukup anjeun kaditu kadieu sapari. Nyerang imunitas jasmani jeung ngacokeun ekonomi. Ngagagalkeun nu arek mudik silaturahmi. Geura balik anjeun ka jero lapisan bumi. Geus cukup ieu pelajaran keur diri kami. Yen diri kudu leuwih deukeut ka Gusti. Yen diri pasti dikepung pati. Eueuh nu bisa disombongkeun ti ieu diri. Sadaya lemah dipayuneun Gusti. Ya Allah Rabbul Izzati, hapunten abdi, hapunten negeri abdi. Mugi Gusti enggal ngangkat ieu cocobi. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu biman tasha wa tasrifu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladina wa biladil muslimin. Wahfadna mimma nakhafu wa nahdar fa anta khairun hafidha
فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin.